mana kieu. Boy. Kapanggih teu? Kapanggih teu? Teu. Kapanggih teu, Jang? Teu. Emang kapanggih naon? Hah? Gua enggak isi iraha teh dia. Iraha mana dia? Bawa ke cado. Iya bener mana? Deh. Nyeri. Sia tirah di dia goblok. Tadi bro orang kabumnes orang ngecamp naon cicing di dia. Dari luar. Salah malika. Emang sanu hajat? Ya, ongko boloho ari teh so tahu lain teh dajang hajat kasep si digelepok. Sia lain tena jang hajatnya tapi tena biru salintrikan oge kok aing teh irung. Oh. Ari abang saha? Teker naon di dieu. Oh. Nu kumaha bentukna? Waduh, eta barudak arek nu jerawan juga. Waduh, coba hargana 10.000 tilu deui. Aduh, kakak sepna. Sia, arek marok jerawan ya. Walah sia. Bos Ubed euy. Ada orang kumaha? Nya kabur. Asyirah make lompatan. Heueuh nya. Teuing, urang mengiluan we. Iya tuh awas dia. Siang aja kan ngecamp mana tendana ini? Tenang. Eta mah masalah gampang. Sok ayeuna parereum. Peureum sing bener. Peureum tong peureum hayam. Simsalabim abrakadabrak. Dina hitungan katilu buka matanya. Wahid Isnen salah satun. Ajigna poek dunia aing. Buka. Oh, buka. Kera. Hiji Ujang. 2 Agung. 3 Beben. 4 Derud. Ari ieu saha? Ari Icuk Sugiarto make di dieu. Itu ah. Make ngiluan cowok-cowok teh di mana? Kos teh kotok. Itu ieu. Aisyah boga ilmu teh bisa ngadudut bos Ubed sagala goblok. Oh, sia tuh. Berarti tadi ngilu peureum jiga nyampokeun. Kieu ayeuna mah. Iya. Heeh. Tinggal ngalah suluhna. Yang naon teh ngaranna teh? Ngahurukeun kitu teh, naon? Dudukan. Dulu, Oh, ngurungkeun center. kan we cenah si ini, jeung si ini. Nya orang mah santai. Orang santai. Nyumpru ah. Ah, teu kacik gitu atuh. Geus mangkat tutong sok loba alasan ieu geus dirempatkeun deui. Buru. Hati-hati di jalan. Atuh minta udud. Geus kudu menta udud si Kunti wae, si kasurupan ku maneh, Kunti mah tenang. Dadah. Yang di mananya euy. Oh, itu di pabrik supa ah. Pabrik supa tuh. Pan sok gararin sini mah. Mana masuk teh? Ari ieu. Anjir. Aduh, barudak. Eueuh kakapok. Kudu digawean carana kieu mah ieu. Sia gawean ku aing. Tong bobat babet atuh. Lieur sugan. Eueuh angin, eueuh hujan kieu padahal geus hujanna teh. Saha coba nu mabet? Bawa dari pabrik sih. Dari pabrik. Wah. Syaitan teh kieu. Naon ih. Naik mah handap. Oh, kumaha ieu? Ieu kumaha? Naon? Kok si dia eta di pabrik kena suluh? Naon? Jurig. Jurig teh naon? Hantu. Hansip teu manina. Lain. Aku bukan hansip. Siapa tah ieu wae hirupna beungeut geus kos jurig oge atuh.
Sieun ku jurig sieun. Aji Sieun mah ulah ku jurig. Sieun mah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Depan Allah. juri iya, Hah? pan juri teh ciptaan Allah meureunnan. Jadi mana ngilu sieun? Ngilusieun. Oh, poe. Kumaha atuh itu? Sah. Wah, sing mudag. Mudag sih euy. Ah iya. Angin, emang angin. Hampir aku angin naon. Ayo di sana. Ayo, mah Allah mah balik na tapi mereka tanah wakina da banor. Allahumma laka sentuh Bismika Allahumma aja bismika amut. Allah Akbar, Allah. Nah, sawau sorana anjir. Euy. Iya atuh buka sih ah. Pantesan teu katempuan naon. Tapi kayak mana bieu ngadoa naon? Doa dahar. Mana? Doa ibak. Mana? Doa rek sare. Ah, bae edan. Si marek nyarean jurig. Heeh, sia rek adusan jurig. Sia rek akan jurig. Aing mana doa naon? Aing mah alus atuh Allahumma laka sumtu aing mah. Atamba jangan buka puasa atuh. Mana rek muka jurig. Jadi gak ada bukaan. Geus ah, buru-burungkeun buru. Anjir diri Eta mah nu ngageureyan tong Paling ge bos Ubed eta mah bro. Bos Ubed ge Pak RT. Mana atuh ditutupan kitu geuning. Urang mah da. Ngomong we. Cek si Ujang anu ngaheureuyan. Atuh manehna teh apa naon ditutupan. Acik panas euy. Panas kene nempo si dia jeung pasangan anyarna teh gimana? Sia teh atuh hitung-hitung latihan ka neraka we da nyaho urangnya maneh ka neraka teh jalur ieu, jalur prestasi mana. VIP isi boga dulu. VIP boga orang dalam mana di neraka. Acik geula atuh ieu karunya goblok. Naon ujung-ujung karunya we sia mah. Pan si ieu teh nangan jodoh, lian bieu teh mikiran kumaha. Ya. Sayekeun. Jodoh pakti baja cikopi. Naon atuh sia jodoh pati bagja cikopi. Kumaha panitia? Nya geus saya pasrahkeun ka nu di luhur. Tapi pan urang teh kudu usaha. Kalau di luhur kumaha teh? Jadi luhur mah lampung. Kayak hujan terus kayak gitu. Aduh sia mah. Tapi kira-kira sahanya sosok nu kamarinya seungit nama alusan aing sieun jong euy. Kete cenah seungit nama alus bagaikan bidadari pas disampeurkeun jadi bidadara pan keung aing ge atuh. Iya, awi lamun diduruk sok aya cahayanya di dieu nya. Perasaan tadi kocoknya. Heeh. jadi salah pemikiran. Bisa beak soalnya. Bobo we yuk. Airek bobo ganteng. Syarik naruluy teh. Aduh. Urang kumaha? Nggak saya cicing heng. Tangkep tak durukan. Anggap we kudu. Bobo. Euy. Naon Coba tempok ke langit dong. Kayak naon. Miliaran bintang membentang, mengukir namanya. Galaksi tersenyum di angkasa raya. Artinya naon tuh teh? Lamun cek ilmu anatomi mah, eta teh bintang yang berputar bagaikan ban yang berputar di aspal. Iya. Lain eta. Ieu teh mah ka mana ieu maneh? Tong main teungeung atuh. Urang nyeri dada. Ieu tenda ka mana? geuning. Tapi bae ah. Teu nguruskeun, nusu Ujang ieu urang sare dia. Gong. Naon? Tiris euy. Tangkap itu suluh lah mempengaruhaina susah emen sih. Gung. Kakaknya suruh dudukan. Takkan bagoy teh. Takkan mampu mengalahkan dinginnya perasaan dia padaku, Gung. Nah jadi baper Geus atuh ku urang pelukna lah. Ngomong-ngomong, kumaha hasil pencarian cinta maneh?
Atuh peluk. Geus ah. Atuh ih peluk. Embung ah geus teu baper. Oh, ayo. Kumaha, Gung? Kieu ieu caritana teh. Sok